sarejaan kumane nu di Gararawe isuk mareureun gawe soalnya isuk pandeg ngajemput urang-urang anu balik ke Arab ayeuna urang kudu bisa papayan ka nu di Gararawe kumaha mun isuk membedakan juragan parare gawe gitu nu di mana-mana sawah juragan anu di mana-mana moal anu di Gararawe bade ngajemput ngajemput urang kali juragan anu balik ke Arab ngajemput juragan mah saya dina hareupeun maneh sia jadi jajak juragan heeh tah isuk teh urang ka Jakarta sarea kaula diajak kaula oh moal made ayeuna anu di Gararawe kumpulkeunana urang boga urang nu dipercaya ku urang leutik-leutik oge si eta mah alhamdulillah ti leutik ka jeung urang terus ini teh petak aya urang mane kan pugu ayeuna mah gerteng ieu teh urang teh di bawah nya aja di bawah urang anu lain pegawai ajak pokoknya mah kabeh pegawai juragan ajak cenah ngajemput budak juragan anu ayeuna rek balik ti Arab sukan ajak kabeh ieu teh teu teh menang maneh nya mopok teh nya tah ayeuna geus sarejo deui rameteun deui ya baelah keur antep bae ngaramet mun malah naon da awewe hungkul anu ya malah anu jadi bungana teh ningali jagong itu karek sababara poe geus bararuahan kitu hebat ya juragan teh sia-sia milih pegawai teh syukur teh juragan jadi lamun ayeuna misal leuwih lila leuwih semangat ku juragan gaji bakal leuwih ditaekeun sehari-harina bahkan ku juragan ya bakal diberi bonus gaji sa poe sabaraha jadi naik deui nambah 2 kali lipat alam jeung juragan ulah sieun di mana-mana kebon sawah kebon awi juragan eta nu boga apal maneh tuh anu di ditu anu di Sukapadang itu sawah nu ngaplak heeh matak ayeuna mah bisi poho deui isukan sok copot we barudak cenah ngabring isuk mah urang ngajemput budak juragannya ceneng ge sebenarnya mah teh dijemput ka pesantren teh kan orang yang mengganggu anu di Gararawe berhubung gimana balik ke Arab jadi orang teh yang ngabring gitu hayang mau jalan-jalan anu digawe hayang naktir anu digawe soalnya mah ieu we mah urang ieu bae dan beres ieu mah alhamdulillah gitu anu kecewa lah juragan mah karena sawah jeung kana jagung mah alhamdulillah ayo Wandi juragan teh ngomong we di loba ke buntut di gede